Selamat siang. Poe ieu mah rek nyieun ieu sambal belimbing wuluh, ieu mah gampang pisan nyieunna ge tuh. Cengek, cabai rawitnya, cengek tuh. Sakepeul bisa terserah rek dicampur jeung cengek domba teu nanaon. Bawang beureum, bawang bodas, satu siung nya. Ieu belimbing wuluhna hiji nu geus dipotongan nya, jadi seger. Tuh. Sambal belimbing wuluh. Ngaranna. Mimitina masukkeun heula uyah ka dieu nya. Sakieu tuh, sasendok naon ieu teh? Leutik lah. Kira-kira weh. Kudu diuyahan heula jeung kudu digulaan. Jadi pas ngarendos teh teu hese. Jadi teu leueur gitu. Lamun teu diuyah gulaan sok leueur gulana. Sesuai selera gula jeung uyah namanya. Terus tarasi, pakai tarasi boleh pakai terasi boleh tidak ya. Urang mah ieu make tarasina anu instan atau tarasi bubuk ieu mah gampang geus menang nyangrai jadi teu kudu riweuh. Nyangrai ini hararese teh ya. Tah, 2 sendok kecil sajalah. Nah, udah masuk semuanya, masukin bawang. Biasa we direndos jiga ngarendos sambal pada umumnya. Tuh, namun diuyahan mah jadi gampang ngarendosna teh. Kuluna make ieu nya gula beureum, tapi da gula bodas kitu nanaon sara-sara gula. Tuh ya. Sudah begini lalu masukkan ya cengek. Kabeh we asupkeun cengekna sarawu saleungeun. Sarawu tuh. Ieu mah gampang, simpel jeung hayam goreng. Geus ngeunah. Dicocol buah ngora oge ngeunah jadi jiga samara rujak gitu. Jadi haseum-haseumna teh tina si belimbing wuluhna. Mun eueuh teu boga belimbing wuluh ganti ku naon? Jeruk. Tapi da ieu mah judulna sambal belimbing wuluh apan kudu aya jadina kumaha we carana kudu aya. Direndos teh. Dan nyen sambal teh geunah keneh direndos daripada make chopper gitu teh. Direndos teh asa lekoh gitu. Tuh nya. Arek bubuk, arek teu bubuk teu masalah. Arek diroykoan mangga, saya mah teu kudu nya da geus gurih tina tarase. Sambal mah biasanya teu kudu di pecinan sih. Untuk saya geus cukup ieu ge. Tuh, sambalna hejo kieu arek asupkeun belimbing wuluhna terakhir. Ieu teh seger pisan. Dicocolkeun jeung hayam goreng. Tuh hayam gorengna geus nyieun tuh. Tuh ieu hayam gorengna geus nyieun. Rek makan siang ieu teh. Mun sangguna can asak. Muan heula sangu ieu teh. Tuh. Pan kieu hungkul dahar ngeunah atuh kudu nu mahal-mahal atuh. Ngan sambal jeung asin gak jadi. Hayam ge mah leuwih murah, asin leuwih mahal. Batan hayam mah hayam geus murah. Asin teh leuwih mahal mah sok meuli asin cumi saparapat jeung meuli hayam da. Mahalan kena asin cumi. Tuh, udah selesai. Semudah itu guys. Tinggal itu ngan sambalna. Sambal mahnya dikukumah ge ngeunah. Tinggal dites rasa tuh udah sakieu da keur ngan duaaneun ngan jeung salaki duaan daharna da budakna teu beuki sambal. Tuh ya. Selamat mencoba guys. Selamat mencoba tes rasa. Enak. Selamat mencoba.